Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Alayah wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para hujaj, para sepuh, khusus pengurus DKM beserta jajaran bapak-bapak sadayana anu sami-sami hadirina ieu tempat anu teu disebatkeun satu persatuna. Anu mudah-mudahan orang sadayana aya dina rahmat magfirah Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkeun yuswa anu barokah, digambilkeun milik rizki anu barokah. Sholawat miwas tibayun hayu urang sanggakeun puja kalih puji ka zat Allah anu maha suci, nu parantos maparinan rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan sinarang pikiran, sehingga orang tiasa kempel dina ieu tempat, dina raraga rutinitas pangaosan malam Sabtu, dina raraga nyumponan kana pangulemna Gusti Allah Subhanahu wa taala sareng Rasulna. Sholawat miwasalam pamugia dilimpah ruahkeun ka baginda alam junjunan urang sadayana, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina, ka para sahabatna, at-tabiin, atsba tabiin, dugi ka urang sadayana salaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, anu aturan mah ieu giliran Ki Jali, ieu mah biasa penyelang serep bat tilo kebel gitu sakedeung bae. Setengah jam bae serep mah biasana sejam setengah jam. Satacana diteraskeun pribados nyuhunkeun dihapunten, bari bilih bisi bahkan pasti aya kasalahan dina pembacaan atau penyurahan, ja nyurah gitu bisa ieu mangga bahasa Sundakeun bae. Mudah-mudahan aya taufik sareng hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kabeneran kaleresan ieu teh pribados ditugaskeun dina pan fikih. Direk dilanjutkan apa balik deh kira-kira? Ngelanjutkan wasana, waduh di mana meureun hancana gitu timuy. Kebel teh. Dilanjutkan ka mana ya hancana neangan bae teu timu ya ting ka mana meureun asana atuh sapendak bae lajuna balik deui ti awal. Satacan urang hukum sakedik urang kedah terang heula naon anu bakal dibahas lamun dina mabade teh mah bahan-bahan di mana urang rek ngaji dina hiji pan teh urang kudu nyaho heula kana mabade 10na. Naon anu diajina, pan naon anu diajina, saha pencetusna, saha naon tujuanana, kudu 10 teh ya. Lamun dina teu teh mabade kulil asroh ya gitu. Jadi berhubung ieu mah ngalanjutkeun jang geus dibahas berhenti awal jeung bari poho deui gitu.
Pentingan ieu insyaallah urek ngabahas dina fikih ari fikih eta mutlaqul fahmi kadar-kadar paham. Jadi ari maksud fikih di dieu mah urang terang kana anu diwajibkeun jeung anu disunahkeun, anu diharamkeun, anu dihalalkeun jeung anu dibuahkeun. Hukum anu 5 eta. Jadi nu dimaksud fikih di dieu Kanjeng Nabi nyampaikan hukum kebalik deh fikih teh cabang daripada ilmu tauhid gitu. Kudu nama di mana orang ngabahas fikih teh kudu tauhid heula, keimanan jeung kaislaman heula. Biasana dina kitab-kitab fikih mah memeh nerangkeun hukum fikih di awal teh nyaritakeun keimanan heula. Berhubung urang mah aya khusus pan tauhid guru orang geus dibahas bahkan masih berjalan terus reanggeus beureunya itu. Jadi ieu mah langsung bae abdi mah kana fikih jeung bari henteu bisa mun ngajelaskeun tauhid. Kanjeng Nabi anu parantos nepikeun hukum-hukum ti Allah. Jadi orang mual manggih kana hukum anu bener iwal hukum anu disampaikan ku Kanjeng Nabi. Salah satuna hukum di dia hukum fikih anu diwadahan ku Al-Qur'an jeung hadis anu diistinbat ku para ulama diijtihad ulama sehingga lahirlah dina fikih teh 4 bagian. Jadi rubul di seperbagi perempat ayat disebut rubul ibadat, ayat nu disebutkan rubul kedua rubul munakahat, terus rubul nanti pokoknya muamalah ayat nu kaopatna rubul jinayat. Naon ari rubul ibadat teh hiji ilmu fikih anu ngabahas tentang hubungan antara manusia, antara makhluk jeung khaliq gitu. Nyaritakeun dina eta rubul ibadat teh rukun, mana sunnah dina sepatanan mun salat teh mah kitu nya. Jadi mun puasa rukun puasa nu ngabatalkeun puasa. Jadi ngabahas dina rubul ibadat teh hubungan antara manusia jeung Allah sehingga ibadahna eta hiji jelma diperhitungkeun ku syara. Jadi moal bisa orang ibadah salat tanpa ilmuna teu bisa. Sanajan ngadeder jasa ibadahna tapi henteu nyaho kana ilmuna maka la tuqbalu mardudatun la tuqbalu. Kadua teh nyaeta rubul muamalat. Rubul muamalat teh dina ilmu fikih nyaritakeun hubungan antara manusia jeung manusia. Hubungan antara manusia jeung manusia nyaritakeun hukum jual beli, nyaritakeun antara manusia bae eta mah. Jadi manusia jeung manusia. Jadi sehingga manusia teh dicaritakeun dina rubul muamalah teh tentang mana kasab anu halal, mana kasab anu haram. Sehingga manusia tersebut bisa milih mana kasab anu halal jeung bisa ngajauhan mana kasab anu diharamkeun. Tadi atur ku hukum fikih dina rubul muamalat. Anu katilna rubul munakahat. Rubul munakahat teh dibahas dina ilmu fikih. Rubul munakahat teh tentang hubungan antara salaki jeung pamajikan. Kumaha kewajiban salaki kanu jadi pamajikan, kumaha kewajiban pamajikan kanu jadi salaki diatur ku rubul munakahat. Itu iya mah kawin biari rubul munakahat teu apalnya orang sampai kolot gitu ya, asal mere duit doang. Ngomong ge sarua boga teu timu. Anu kawapatna rubul jinayat, ieu mah di urang mah doangna tidak diberlakukeun. Antara negara urang mah cenah mah negara demokrasi.
Itu rubul jinayatnya tentang tata negara. Gitu. Jadi tentang tata negara gitu. Lamun aya mah nah tadi sebut KUHP gitu. Undang-undang gitu. Jadi lamun dibahas dina eta rubul jinayah tentang kenegaraan, artinya hukum nu maling kumaha, hukum nu korupsi kumaha, lamun dijalankeun eta hukum pikih anu didinya, maka eta hiji negara bakal jadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu ngan teu digarap teu diurusan di urang mah. Ngan haji mah diurusan tapi antara aya duitan. Nah, insyaallah pentingan ayeuna urang rek ngabahas dina rubul ibadat heula, rubul ibadat. Ngamimitian urang dina tatanan salat kudu nama dina salat teh wudu heula. Kunaon di dieu mah pasol nyaritakeun wudu heula. Itu ke dihareup dijelaskeun dina wudu mah. Paslun fil wudu'i di dieu pasol rek nyaritakeun ngajelaskeun masalah wudu. Wa huwal musammal bil mutahhir al-rafi' anu dingaran wudu teh di nyaeta al musamma anu dingaranan anu nyucikeun jari nyaritakeunna cai anu ngaleungitkeun kana hadas gitunya. Jadi lain nyaritakeun wuduna ieu mah rek nyaritakeun cai jigana aya bahasa wudu aya wadu tah. Kumaha limutlak lamun kalimat disejen mah dijelaskeun. Jadi lamun nyebutna wadu jadi mutlak tina lapad menanga mustaq tina lapad wadhaah eta cai. Jadi lamun wudu anu ngala wuduna geus ulah panjang eta mah hese. Naon urang salat teh wudu teh bagian daripada syarat sah salat. Jadi salat sah salat eta kan sebagianna kudu suci tina hadas. Baik hadas detik atanapi hadas gede. Gitu. Jadi lamun ngaleungitkeun hadas detik berarti kudu wudu heula. Naon eta salat teh kudu wudu, kudu boga wudu, kudu suci tina hadas. Li anna sholata munajatu rabbi ta'ala. Lantaran salat eta munajat eta mustaq tina lapad najwa, hartina bisikan, ngobrol lah bener lamun bahasa. Jadi lamun jelema aya nu keur salat ya berarti eta jelema keur bibisikan jeung Allah sakitu bae lempang ieu mah keur ngabisikan. Kuayana eta salat teh keur munajat ka Allah maka fatut labu at-tanzib maka diperlukeun atawa dibutuhkeun kudu suci eta jelema. Itu lantaran Allahu thayyibun maka jalma anu ngahareupan Allah teh anu keur ngobrol jeung Allah teh kudu suci. Lamun keur salat. Mantap dikudukeun kudu bersih li ajliha di mana jalma arek salat. Saeutik carita ieu mah jadi selingan heula ieu mah lamun teh mah istitrod lamun bahasa santri mah bahasa istitrod. Kunaon eta dina wudu teh nu sejen mah seperti beungeut kudu dikumbah pan menang ti Al-Qur'an fagsilu wujuhakum kudu dikumbah atawa nu leungeun teh mah wa aidiakum kan ninggang kana sirah mah ieu kudu diusap gitu. Wa inna makhtusur ra'su bil mashi pastina dikhususkeun kana sirah mah eta kudu diusap lantaran naon lisatrihi lantaran biasana sirah maka tutupan maka dina nalika urang ngala wudu
keur ngusap sirah maka cukup bae eta sirah mah diusap. Bahkan cukup dina keterangan ke dihareup ku salembar cai ge ditulis ka dieu cukup bae eta. Jadi orang ngusap sirahna teh. Jadi paktufia fihi bi adna toharoh. Maka kuayana eta sirah mah cukup kudu diusap, maka cukup bae dina waktu ngusap sirah mah kupang handap-handapna susuci. Artinya cukup kudu diusap salembar buuk gitu. Besi manas ngabetel pan dina ngusap sirah matas ngabetel. Betel baheula mah ngabetel teh guari mah nya. Tas di betel licin buukna laju ngalauduh hook ya antak pas ngumbah pas ngusap sirahna cukup dioles bae gitu ku cai tapi ku cai suci ku cai eta ku cai wudu eta. Ari nu lainna mah wa khusatil a'dha'il arba'ah nu sanesna mah seperti ngumbah beungeut ngumbah nande tangan ngubah suku eta mah pan kudu dikumbah gitu. Kunaon lantaran kudu dikumbah li'annaha mahalu ieu mah naon disebutna asal mula artina beurnya lamun itu mah asal mula kunaon sih ari beungeut kudu dikumbah leungeun kudu dikumbah perintahna ari suku kudu dikumbah ari sirah mah diusap eta lantaran naon li'annaha mahaluk tisabil khotoya lantaran anggahota anu opat eta tempat berjalan tempat ngalaksanakeun atawa ngalakonana kesalahan mana seperti auli anna adama. Jadi asal mula ye lantaran wudu teh kudu ngusap sirah, ngumbah beungeut, ngumbah leungeun, ngumbah pean. Auli ana ada masanya Kanjeng Nabi Adam teh nyandak kana hiji tangkal anu henteu dimeunangkeun ku Allah waktu di surga. Kunaon nyokotna eta biri jilaihi lempang make suku gitu. Eta lantaran suku teh mahaluk tisabil khotoya. Urang rek nonton naon be maksiat make naon lempang pasti make suku watana wulin minha nyandakna eta biadaihi nyandakna Kanjeng Nabi Adam kana eta buah anu dilarang teh ya make leungeun wa aklin wa akala minha bi fammihi jeung ngadaharna eta Kanjeng Nabi Adam kana buah anu dilarang teh ku mulut ku baham wa massaro sahu jeung ngusapna sirahna eta Kanjeng Nabi Adam warok uha kana daun eta buah anu dilarang. Jadi ieu mah ngan ukur meureun harita di surga teh ngan ukur kena kausap doang ku tatangkalan teh ku tangkal ku nu dilarang tadi. Buah naon sebutna buah khuldinya. Buah khuldi. Tok ngerumpi mulut eta berarti mantak kudu dikumbah gitu. Wa maujibuhul hadas. Adapun anu diwajibkeun wudu teh ya. Urang sok nanya, ieu. Ieu urang ngalah wudu teh nu diwajibkeunna wuduna apa ngaleungitkeun hadasna wa muwajibuhul hadasu anu diwajibkeun wuduna teh nyaeta jadi tempat naon sih tempat anu diwajibkeun wudu teh lantaran boga hadas gitu anu dimantak ngawajibkeun wudu teh lantaran boga hadas gitu ma'al qiyami ila sholati serta di mana orang rek ngalaksanakeun salat di mana orang rek ngalaksanakeun salat nah eta letak wajibna urang wudu teh ya
di mana urang boga hadas jeung di mana urang rek ngalaksanakeun kana salat. Wa nahwiha jeung saumpamana salat naon eta didinya perkara anu diwajibkeun kudu suci tina hadas leutik. Nyekel Quran mau nanti khotbah rek khutbah gitu kan ya kudu boga wudu. Tapi sebahagian ulama lain ku paedah urang boga hadas. Sebahagian ulama berpendapat bahwa wudu teh diwajibkeun teh lain ku paedah boga hadas. Naon? Al qiyamu di mana urang rek ngalaksanakeun salat atanapi rek ngalaksanakeun atawa selian salat anu butuh kana wudu, maka disitulah letak wajibna wudu. Gitu tah. Jadi annahu idza fa'alahu waqa'a wajiban sawaun adkhala fi shalah amla itu. Di mana urang rek di mana urang migawe wudu teh ya, maka jatohna eta wudu teh wajib baik eta rek asup kana salat atawa lain. Ya urang henteu niat salat ya. Urang teu salat tapi urang ngala wudu. Ta eta niat wuduna teh tetep wajib fardu gitu ya. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi taala. Ta niatna mah kudu kitu bae tetep. Sanajan urang hendeuk teu salat henteu. Itu ngaleungitkeun hadas teh gitu. Jadi dia baik rek salat ataupun henteu tetep ngala wudu mah lamun urang rek wudu mah niatna teh kudu wajib itu kudu fardu bae sugan sunah gitu atawa cenah teu salat lah itu sunah tetep bae dina nalika urang migawe wudu mah eta kaasupkeun wajib. Wal qiyamu ila sholati sartun fi fauriyatihi, adapun ngalaksanakeun atawa ngadegkeun salat kana salat eta ngajadi syarat tina kudu harita keneh urang wudu. Di mana urang rek salat maka wajib harita urang kudu ngala wudu. Malah ngajadi syarat tina kakuduana. Itu tah. Jadi di mana urang rek salat maka harita keneh jatohna bahwa wudu teh wajib fardu. Jadi teu sah salatna lamun teu wudu. Wang qita'ul hadasi sartun fi sihatihi. Putusna hadas teh ngajadi syarat kana sahna. Salat apa wudu tah? Gitu. Jadi leungit orang boga hadas ngalah wudu. Urang boga hadas ya, boga hadas leutik. Putusna berarti lamun putus hadas berarti urang ngalah wudu. Eta teh ngajadi syarat kana sahna salat ya. Geuslah ulah panjang-panjang besi pabelit. Sabaraha ari rukun ari fardu wudu teh ya? Furudul wudu'i sitatun budak TK ya mah orang ngaji sakola TPK we mah padahal geus kolotok sebahagian ari nuturkeun 8 mah furudul wudu'i sitatun ari fardu wudu teh aya genep hiji niat kadua ngubah beungeut apal kabeh ti leutik diajarna ge nya gitu leutik kan sok aya sakelen sok aya bae urang bahasa eutik di jerona gitu tah. Jadi teu ukur nyaho terang doang niat nu kumaha niat teh nu kumaha ngumbah beungeut gitu dijelaskeun. Di dieu mah di matan mah simpel. Furudul wudu'i sittatun adapun mang pirang fardu wudu teh nyaeta jumlahna aya genep. Walau kanal wudu manduban sanajan bari wuduna anu disunahkeun. Nah, awas dah. Tadi cenah fardu teh dina eta kudu fardu ieu wuduna sunah.
kayak kedeng dihareup pardu nu disunahkeun teh saperti kumaha. Wa abarul musannif bil fardi huna wa fi sholati bil arkan ari dina wudu mah nyaeta bahasana pardu di dieu. Make ibarat make musannif make bahasa pardu, tapi lamun dina salat mah make bahasana arkan, rukun salat. Ari dina wudu mah pardu. Nah, orang perlu bae nyaho alasanana pan kunaon? Ari dina wudu mah disebutna pardu wudu, ari dina salat mah lain pardu salat, rukun salat gitu. Perlu bae besi ditanya pan ari tukang ngaji ongko cenah teh nyanyo acan gitu. Lamun tinggal ngajab poho gitu karena besi ka isina poho. Li'annahu lamam tana tafriqu af'ali salat. Karena sanyana kalakuan lamam tanaa di samang-samang sakacegah misah-misah kena pagawean salat kanat maka eta aya pagawean teh ka hakikatin wahidatin seperti hakikat anu hiji satu kesatuan meureun ya muraqobatin anu tersusun tina pirang-pirang juz ieu di mana henteu dimenangkeun misah-misahkeun pagawean salat seperti ieu urang Allahu akbar Allahu akbar takbir eta juz bagian juz salat takbir eta bagian atau juz dari salat geus takbir teh urang ngaroko heula gitu ngaroko lah gitu ngaroko meunang teu terus sanggeusna ngaroko urang maca Fatihah gitu atau urang geus beres maca Fatihah terus ngaroko atau istirahat heula lah laju teruskeun ruku deui tah meunang teu gitu pan teu meunang dina salat mah ya dicegah lamam tanaa di mana dilarang dicegah misah-misahkeun juz misah-misahkeun pagawean salat kanat kahakikotin wahidatin maka juz salat ya takbir maca Fatihah ruku i'tidal eta teh kahakikotin wahidatin nyata satu kesatuan berarti hakikat nama hiji gitu. Panasibun iddu azaiha arkanan maka pantes ngitung juz salat ya rukun maka dikatakan rukun salat ya jadi takbir maca Fatihah ruku i'tidal tah eta teu meunang dipisah-pisah artina teu meunang dipisah-pisah teh artina geus takbir urang istirahat heula ngaroko kabatang ngisep rokok gitu atau naon bae heula kitu ngalaksanan migawe anu sejen itu teruskeun deui ruku terus migawe naon anu sejen deui tah jadi karena salat mah teu meunang di kitu-kitu kudu terus-terusan gitu nya maka panasibun maka pantes dina salat mah dina juz salatnya disebut rukun beda jeung wudu gitu beda jeung wudu mari wudu mah bi khilafil wudhu li anna kulla filin minhu kaguslil wajhi beda lamun wudu ya orang wudu geus ngumbah banget ya orang rokok pareup disep deui teudeun menang teu menang rokok eta mah gitu dina wudu mah lantaran beda-beda juzna jadi ngumbah banget gitu jadi menang dipisah-pisah atau bahkan kieu orang geus ngumbah banget gitu ya gitu ngobrol woi kadang bisa bae gitu jadi hartina bari ngobrol dengan kupeda makruh benernya gitu wudu ongkoh bari ngomong bae mana terusna kaguslil wajhi mustaqilun binafsihi seperti ngumbah banget ta eta ngumbah banget nah nyata juz
anu sorangan mantak wa yajuzu tafriqu af'alihi pala tarkiba fihi maka menang bae dina ngalawudu mah misah-misahkeun pagawean wudu gitu. Itu misah-misahkeun pagawean wudu. Al awalu rukun wudu atau fardu wudu anu pertama teh ya. Tapi ini kitab sejen sok aya bae teh meuteun arkanul wudunya. Fardu wudu ieu mah kan beda ulama beda pendapat gitu. Masalah furu'iyah mah cak ieu meunang cak itu henteu. Wah ulah besi aya anu ngobrolkeun di dieu mah ngobrol kieu ngobrol itu gitu. Jadi ulah dipasinihkeun gitu. Jadi simak bae kurang ke lamun teh mah diaduk ya diaduk itu maksudnya diobrolkeun deui kumaha lamun ieu mah pendapat ieu mah kieu. Jadi henteu kudu ngagorengkeun ieu tuh ngabaguskeun ieu tuh kudu ngabaguskeun ngagorengkeun ieu kitu kudu gitu. Masalah furu'iyah mah panjang gitu. Cak ieu meunang cak itu henteu gitu. Gitu. Kecuali masalah akidah geus tamapatkan mah gitu. Teu meunang. Al awalun niyatu setengah jam. Sedang di 5 menit ini berarti. Dijatahna ku kasih kebal-kebal. An-niyatu nu pertama teh nyaeta niat. Fardu wudu nu pertama niat di mana dalilna wudu teh kudu niat. Niat aya pan teu make niat. Di mana dalilna pan kudu aya dalilna pan saur Kanjeng Nabi liqaulihi ta'ala innamal a'malu binniyat. Itu pastina sahna amal teh niat. Wa inna malikul limriin manawa setiap perkara eta kudu make niat. Panjang. Dina wudu kayak panjangnya teh di kalimat tagri hareup tuh jauh gitu. Kayak di lebah mana namang kayak orang dihareup ya ieu mah masih nyaritakeun ieu keneh. Innama tusabut taklifu syar'iyatil badaniyah aqwaluha wa af'aliha shadiratun minal mu'minin. Dihitung anu masih ngomong nanya pastina dihitung eta siniat ya dina ucapan jeung pagawean teh anu kaluar ti mukminin bila mana aya niat artina urang migawe naon bege kembali kana niat gitu gitu kulu amanan teh hadisna teh inna tadi geus sina lama mah gitu jadi urang tapi henteu kituan ari dohirna goreng mah cenah aing mah cenah ngajabel ge niatna bagus cenah. Wow, lain. Oji. Artina ya urang ye ngalakonan hiji pagawean balik tawa ibadah lah ieu mah keur nyaritakeun ibadah salat kembali kana niat. Tapi kan ibadah teh loba naon bae. Urang sedekah tapi niatna boga anak, boga rangda ya gitu. Mere yatim boga indung ka haji gitu. Indungna gelis keneh eta kembali kana niat eta mah kitu. Tekelan beta innamal a'malu binniyat. Jadi dina salat teh penting urang kudu niat. Sakur perkara naon bae sih sebenarnya mah perkara naon bae. Liqwa innamal likulli imri'in jazaun. Setiap perkara aya babalesan. Babalesan teh manawahu kembali kana niat in khairun atau in khairon fa khairun wa insaron pasyarun. Lamun niatna bagus bakal balikna bagus, lamun niatna goreng bakal goreng. Atuh mere yatim indungna herang keneh bagus eta mah haji ya. Bagus eta mah haji, ulah digoreng-goreng.
Wa takunun niyatu inda awali gusli zuj'in minal wajhi. Di mana letak niatna eta dina wudu teh? Wa takunun niyatu letakna niat dina nalika wudu teh inda awali gusli juz'in dina nalika awal ngumbah juz dina beungeut. Jadi awal ngumbah beungeut tah eta didinya urang gumaretes hate niat. Awas tah ulah salah. Kan baik di dia sawa ungkana dzalikal awwalu min a'lal wajhi aw wastihi aw asfalihi. Baik eta ngamimitian ngumbah beungeut nati arah luhur atawa ngumbah beungeut nati arah handap, berbebas ya gitu, atawa ngumbah beungeut nati arah gigir gitu. Di mana bae eta mah atawa di tengah-tengah gitu. Ngumbah beungeutna mulai ti irung ti dieu. Tah disitulah urang ngajatohkeunana niat. Lamun ngumbah masuk ka matre. Ulang deui eta mah. Kayak aya di hareupesan. Wa inna ma wajaba qarnuha bidzalik liyuqtada bil magsul. Pastina wajib ngabarengkeunana eta niat teh ku ngumbah teh ya liyuqtada bil magsul anu dihitung ngaran ngumbah lain anu dihitung ku niat. Begitu niat ya cai datang ka beungeut eta anu dihitungna teh cai datangna kana beungeut gitu. Jadi anu dihitungna. Jadi di mana ya cai datangna ya kana beungeut tah dinya niatna. Laliyuqtada biha lain dihitung niatna. Seperti kieu nya urang ieu nu hese ge ngaji lebih hese lebih dia ya. Jadi ngomong mah gampang bae gitu ngomong mah urang gitu. Gampang mah niat wudu teh set di tengah wudu. Ternyata urang jatohna ya urang. Cai ti dieu. Tapi rag-ragna niat urang lebah dieu. Ya, lebah ragagna niat. Tah eta dibalikan di kalau gitu. Jadi anu dihitungna lebah dieu. Jadi kadang orang amun sabalik teh mah tapi mantak orang sok gusak bae gitu nya. Nuhunna eta sok gusak bae gitu. Gitu. Jadi antak penting khawatir barang nama mantak digitukeun mah lamun urang pas cai ragag di dia bareng niat maka urang teu kudu ngabalikan deui ka luhur, teu kudu ngaranna gitu. Dibalikan gitu terus makana diputer. Ngaji pikir teh kos kieu kadang-kadang iya geus praktek kieu gitu. Ieu praktek ya. Jadi cai datang ka dieu ragag niat sampai dia maka orang ngabalikan deui ka luhur deui. Ulah geus cukup sakitu bae ulah. Gitu. Anu penting sekali lebah dia ya tanya. Lebah dia gitu kan. Kayak tamah dibahas deui di hareup. Walau gusila juz'an minhu qablaha tadi dia. Lamun dikumbah hiji juz tina beungeut. Lamun dikumbah juz tina beungeut. Qablaha memeh niat maka wajib kudu ngabalikan deui eta ngumbah sanggeus niat. Eta tadi tah. Begitu urang datang ka dieu cai mati luhur datang ka dieu niat maka wajib urang ngabalikan deui kana beungeut anu geus kasiram padahal mah gitu luhur. Gitu. Wa kaifiyatuha. Kumaha praktekna kaifiyah niatna kumaha kama qolal husni.
Parantos berpendapat Imam Al-Husni ingkanal mutawaddi'u saliman la illatan bihi ayan wiya ahada salasati umurin. Lamun jalma anu ngalawuduna teh saliman cager sehat salamet artina di dia salamet tina la illatah teu aya panyakit ayan wiya kudu niat eta si jalma nu ngalawudu teh ku salah sahiji tilu perkara nu ieu. Hiji bae ulah kabeh-kabeh nah hiji niatna kieu nawaitu raf'al hadasi fardholillahi taala. Gitu nya. Cukup kitu bae eta. Nawaitu raf'al hadasi fardholillahi taala hiji. Bisa. Ada sih. Seringan. Nawaitu raf'al hadati fardholillahi ta'ala. Cukup itu baik. Atawa deui nawaitu thaharata 'anil hadas. Naon atawa nawaitu thaharata li shalah. Eta salah satu. Kaduana meunang niat teh na ieu sok biasa urang ya. Nawaitu istibahatas sholati. Naon? Atawa ieu mah cenah lain rek salat, rek maca Quran. Nawaitu istibahati li qiraatil Quran. Beureun kitu tadi dia aya bahasa wa ghairiha teh. Laju eta wuduna kumaha bisa dipakai sholat bisa bae karena leungit hadasna gitu. Atawa nawaitu ayan wiya fardhol wudu'i au ada il wudu'i nawaitu fardhol wudu'i lillahi ta'ala. Naon gitu niatna simpel. Dengan nu biasa urang mah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardholillahi ta'ala eta nu sok dipagahan diajaran ku kolot guru-guru urang baheula seperti itu. Gitu eta leuwih mantep, leuwih lengkap gitu, leuwih bagus. Adus itu. Adus iku kumaha Kang, adus. Kumaha lamun budak leutik niat wuduna wa ingkana nawiyu sobian sanajan bari budak leutik tetep we niatna kudu kitu. Gitu. Jadi cenah niat budak mah teh. Kan biasana budak leutik mah stilok niat-niat ya hese dieulan ya dan paham. Ngan kudu nama seperti eta wa ingkana nawiyu sobian sanajan niat anu budak leutik anu ngalawuduna tetap niatna seperti kitu. Nawaitu wudu'a gitu. Nawaitu raf'al hadasi. Au mujaddidan atawa nu nganyar-nganyar wudu. Boga wudu asana geus hareudang teh nya hayang ngalawudu deui abdi mah teh ilmu mujaddidan teh jarang diamalkeun. Jadi sieun bae. Lantaran sok perebutan ulama lamun mujaddid ya. Jadi orang mah sok nyabak we gitu heulanan supaya batal. Kumaha lamun boga anu ngalawuduna teh ngabogaan darurat, sahibu darurah seperti kasalsil baul, seperti jelema anu bekser. Gedeng-gedeng ceret kieu ya gitu. Gitu. Nah, kumaha tah jelema anu boga bekser gitu tah. Gitu. Sintrek nu kencang gitu. Fala takfihi niyatu raf'il hadasi maka henteu cukup ka jalma anu bekser niatna teh nawaitu raf'al hadasi. Teu cukup gitu. Awit thaharati teu cukup. Jadi nawaitul wudu'a gitu benernya. Nawaitu. Jadi lantaran naon? Nawaitu raf'al hadasi niat kaula ngaleungitkeun hadas. Sedangkeun karake wudu cet deui coba gitu. Gitu.
Eta mah ieu mah nu bekser ari ieu mah jiga teu aya urang mah jadi di urang mah KBG deui jiga teu aya anu bekser di dieu mah jadi henteu katurungan Pak jadi begitu tengah-tengah hudu ge keluar bae gitu jadi nah dilakban gitu emang kuduna kitu ya jelema nu bekser gitu nu bekser jadi bekser urang mah rata-rata bekser ya geus menang 10 menit sajam minta hengki deui kudu setengah jam ki deui tah beksernya ieu mah bener-bener terus bae netes henteu kalangan ari penyakit ieu mah jadi ari urang mah rata-rata sok na biasa geus kahampangan sok menang teh stres keluar deui tah eta mah lain penyakit tah mah gitu lain eta mah atuh tahan bae heulanan kumaha ieu lawak ngalaudu mantak lamun mantas ieu dari ieu medol ya bener ya salsil bol mah penyakit jadi niatna teh henteu cukup nawaitu rafal hadasi jadi kudu mana nawaitu wudu abe gitu lantaran ngaleungitkeun hadas tapi hadasna mah teu leungit gitu. Orang keluar deui keur ngalawudu ge keluar baru tingker salat. Henteu kudu. Teruskeun makana meme eta kumbah bek ieu heula perbaan rek ngalawudu. Naon bang teu sah teh ya, henteu cukup niatna seperti nawaitu rafal hadasi bae li anna wudu'ahu mubihun lantaran wuduna teh ngan ukur meunang. Gitu. La rafiun lain ngaleungitkeun. Jadi henteu ngaleungitkeun hadas manehna mah. Ya orang terus-terusan bae gitu, nyetres dina tes deui. Ari eta mah urang mah kadang mantas pipis sajurek entas kahampangan ngalawudu entas kalawudu ceret. Nah eta mah lain penyakit eta mah gitu. Jadi eta mah aya tarekahna gitu, kudu batuk heula atawa kudu di cara diukna teh kumaha, kudu ngajengkit sabelah gitu kan aya gitu. Dehemkeun heula didehemkeun abe. Jadi eta mah lain kaasupkeun bekser lain. Wa amal mujaddidu fayamtani'u alaihi niyatu raf'i wal istibahati wa taharati anil hadas. Jalma anu nganyar-nganyar wudu teh maka dicegah alaihi ka jalma eta anu mujaddid teh niatna teh raf'i atawa niat wastibahah atawa niatna nawaitu taharati anil hadas. Jadi urang boga wudu ya, urang boga wudu, kari-kari wudu deui, eta niatna ulah nawaitu raf'al hadasi. Lantaran naon boga wudu kok, gitu kan? Jadi teu ngaleungitkeun hadas. Nawaitu wudu'a gitu. Nawaitu wudu'a. Jadi ngaleungitkeun hadas eta ulah dibawa teu cukup. Atawa nawaitu taharati li shalah. Antara manehna boga wudu. Tapi ningali keterangan nu sejen mah eta nya dina kitab sejen mah mujaddid wudu eta lamun arek salat wudu mah teu ulah gitu nya. Gitu. Jadi urang deuk salat tahiyat wudu ya. Salat tahiyat wudu. Eta urang teu kudu mujaddid eta teu kudu nganyar-nganyar diulah. Teruslah. Wala budda wa qala Syaubari kama qala Syaubari. Iya terus. Wala budda ayastahdara dzatal wudu'il muraqabati minal arkani. Oge teu meunang teu alias wajib. Ora kuasa ora, mau tidak mau. Ayastahdara dzatal wudu'i kudu ngahadirkeun kana
zatna wudu anu tersusun minal arkan tina pirang-pirang rukun. Jadi anu ngala wudu teh ya, wala budaya stahduro, jalema anu ngala wudu teh dina nalika ngala wudu teh kudu ngahadirkeun hatena kana zat wudu anu tersusun tina pirang-pirang rukun. Mana tadi teh? Niat, ngumbah beungeut, ngumbah leungeun, ngumbah suku. Eta urang kudu hadir hatena. Jadi urang keur wudu ongkoh malaweung gitu. Sarua kene dina salat, sarua dina panyacaran. Sarua bae gitu. Jadi wa yaqsidu fil dzalikal mustahdir kudu neja eta jalma anu migawe wudu teh ya al mustahdir kudu neja kana pagawean wudu teh ya. Jadi anu urang ieu wudu teh kudu inget teu beda kama fi sholat sakumaha dina sajareuning salat oge dina sajareuning salat ge pan urang teu meunang teh nya. Bahkan dina sajareuning salat teh ngan pagawean urang gitu. Urang teh kudu ngahadirkeun minimal dina takbiratul ihram teh nya. Dina niat takbiratul ihram teh Allah tah eta kudu hadir bener-bener kudu hadir. Jadi ulah pokona mah keterangan sejen mah lamun dina takbir henteu istihdor maka batal. Itu teh sah salatna. Teu sah salat. Gitu. Jadi urang Allahu Akbar ongkoh hate di sabrang. Tapi na'am launa wa rafal hadasi kafa wa ilam yastahdir. Lamun urang niatna ya niatnya nawaitu rafal hadasi. Nawaitu rafal hadasi. Kafa cukup niat. Sanajan wa ilam yastahdir sanajan henteu hadir gitu. Mazukiro kana perkara tutur tadi teh ya. Urang ya nawaitu rafal hadasil asgori. Urang biasanya nawaitu rafal hadasil asgori istibati sholah fardholillahi taala. Orang biasanya niatnya seperti eta mah keur teu hadirna ge cukup teu naon. Nya jadi yang bertanggung jawab cukup. Naon lantaran teu hadir ge litadammuni rafal hadasi lantaran kalimat rafal hadasi teh ya nyimpen kana makna ngaleungitkeun hadas. Lidzalika kana istighfar. Tik deui. Anu kadua lewat ya. Tik deui parun. Anu kadua teh nyaeta tadi balik deui. Wa asani ghuslul wajhi anu kaduana dina fardu wudu teh ngumbah beungeut. Di mana anu ngaran beungeut teh ma baina manabiti sya'ri rasihi wa tahta muntaha lihiyatihi. Jadi wa ma baina udunaihi wa ma baina udhunaihi ari nu di ngaranan beungeut teh ya nyaeta ma perkara antara tempat bijilna rambut sirah anu belah luhur jeung belah handapna totogna gado dieu jeung di dieu gitu tempat awal bijil rambut sirah teh mana tah urang di dieu lamun di dieu tungtung bijil berarti di dieu batas sirah di luhur. Bukan cara botak. Botak. Jadi botak kata dikira-kira apa kira-kira di mana ya tempat bijil rambut. Kira aku botak di leletik. Hah? Jadi orang ingatkan yang beren keletik aing bijil baju rambut geus kolot botak di dia berarti beungeut teh sampai dia geus kira-kirakeun di dia berarti beungeut di dia. Wa ma baina udhunaihi jeung antara kuping jadi di dia sampai dia sapal lima kabeh lah teruskeun. Wa batiniha oke kamana
terusnya ya. Wakal hajibaini seperti halis wal ahd. Faminhu bagian daripada beungeut teh syuruhu rambut beungeut seperti halis wal ahdab jeung idep non idep. Lain idep bulu matanya. Bulu mata itu wasyaribain kumis wal idarne cabang roro cabang. Maka wajib goslu zahiri, maka wajib kudu ngumbah luarna eta buuk jeung jerona eta buuk. Ma'al basyaratil lati tahtaha beserta kulit anu aya dina jero eta kabeh. Itu jadi jeroan kumis, jeroan ieu kudu kulitna eta kudu kakumbah gitu. Tak kumbahna kudu lumayan gitu rada digesak. Panjang amat ya ngomongkeun buuk bae gaya. Kumaha lamun kandel buukna wa ing kasupat li annaha minal wajila batinal kathifil kharij anhu. Jadi lamun kandel mah eta buuk teh dina beungeut eta mah labatina cukup bae ngumbah buukna bae. Itu pandel jadi pepel ayam bernya eta mah nata ka tatang masih ipis ka. Jadi ukuran kandel jeung pen jeung ipis teh kieu urang ngobrol babarengan. Mana beun keterangannya. Jadi urang pada deket-deket kieu. Eta kira-kira kulitna katempoh teu? Eta ukuran kandel jeung ieu. Lamun kulitna katempoh keneh berarti kategori ipis. Maka dina nalika wudu gosok kulit eta kudu kacaan ka tatang yo aing kulit teu yo. Tawa tanya tah kitu kumaha? Lamun kulitna henteu katempo ukuran kandel jeung ipis eta maka lamun kasupkeun kandel, lamun masih katempo berarti asup kana tipis. Lamun ipis berarti kulitna kudu kakumbah dina nalika wudu, lamun kandel berarti teu kudu teu wajib. Cukup buukna bae. Kumaha lamun awewe aya jenggotan kandel atau ipis eta mah awewe mah gitu tetep bae enduk kandel geh kudu kakumbah jeung kulit-kulitna. Rok illa di dia bahasana illa idza kana li imra'atin gitu wa hunsa fayajibu isolul ma'ili batiniha lamun awe masanajan bari kandel tetep kudu asup eta si cai wudu kana jero. Nah wa qaul Usman ngauludu cai kayak di hareupnya jadi seetik ieu mah selingan kadang-kadang lamun pas waktuna pohoan aya hiji sok lamun dijelaskan dina Fathul Muin walau adkhalal mutawaddiu teh nya lamun urang ngala wudu ku cai saeutik gitu kayak jaga dihareup tapi beusi teu kabasirah hameureun katinggalieun jadi lamun urang boga wudu saeutik caina carana kieu jadi ngala wudu boga cai saember sapak gitu pan can aya 2 bulan beusi teu kabasah beusi ka pohoan. Jadi itu kudu orang panyuk tuh kudu pakai panyuk pa jauh-jauh itu kudu kobok kan? Hah? Kobok. Di kobok bae kieu. Beuleugeun asal ulah diniatan ieu asal niatan ieu teh sisiu gitu. Jadi di mana leungeun asup ka jero cai ieu niatan bahwa ieu teh panyuk sakitu doang. Tuh kabeungeut ieu kipratnya siupkeun deui ka leungeun gitu kan tah usak bae kieu ulah ieu keun gitu oke kipratkeun lah kitu nya tah eta cai anu nempel di dieu teh ieu eta henteu cai mustamal lain jadi teu kaasupkeun cai mustamal beusi urang mah lamun dikobok mustamal cenah cai tah henteu jadi lamun cai anu nempel dina ieu teh lain cai mustamal jadi lamun cai anu kepretan cai suci kakara mustamal. Jadi mantap kurang geus ngalaun anu kubahan pertama ya kubahan pertama makana lamun cai saeutik mah geus ulah sabar kali sakali bae kumbah sakali bae kieu ulah kudu 3 kali sakali bae jadi teu kudu haliwu pangluyurankeun atau mah ya teu kudu gitu ini jarang kapake nya jarang trikna teh ya jadi komo lamun sorangan urang riweuh ya dengan panyuk mah cukup bae cai saember leutik ke kuleungeun mah kumur-kumur cukup sakali ieu
atau kabeungeut itu biasa kali geus beres kipratkeun ya besi aya caya nu kurang begitu ka dia ragag eta mustamal gitu mantak kudu ieu ge heeh geus sarua tah kudu sampai suku gitu bae jadi kuleungkeun teh kieu jadi sanajan bari ieu wadah asup deui ge teu jadi mustamal eta cai saeutik itu trikna mustamal kan mustamal jadi urut make cai urut make ngala wudu eta mustamal atau urut ngumbah hadas parun qala Utsman sakitu panginten nu tiasa disampaikan mudah naya manfaatah hapunten tina samudaya kalapatan sareng kaluputan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.